nyata al istisgoru nganggap enteng nganggap leutik kana doraka nu dipigawe. Lamun dipikir-pikir nganggap enteng kitu teh leuwih bahaya. Sabab ayeuna urang can pernah kabeli naon kabeli teh sok di dinding tah kabeureuyan nya kabeureuyan cucuk cenah taraku tulang sugan tulang pingping hayam nyelapna beheung hentara da paling oge lamun geus ngadahar lauk asin tah japuh nalobat cucuk rarung seban sok nyelap tah ku cucuk nu leutik dipalidkeunna ku naon ku sangu deui wae eta mah supaya milu palid adi dipalidkeun sabenerna ku cai ngan teu milu palid cenah sanguan we sugan ngait kana sangu sanguna sakumaha sapiring deui wae eta mah sayuran deui tah eta mah dahar deui eta mah lah. Jadi al istisgori nganggap enteng nganggap leutik kana dosa nu sabeh dituna nyata wal isrori keur menganggap enteng dikeureuy atau mingkinan nya ngagunung gitu. Lamun dina kuota mah mending keneh ayeuna anu 12.000 lin 12.000 dihitung-hitung sabulan sabaraha duiteun. Tapi lamun ngahaja-haja geuningannya meuli nu 50.000 sabareurat nya mali kuota 52.000 lin nya 50 eusina 2.000 administrasina cenah asa berat. Padahal eta nu 50.000 teh kuat sabulaneun sabaraha giga gede lah lumayan nya nu 50.000 teh dah hayangna dikeureuy teh ning saminggueun kadang teh saminggueun 3 poe geus beak 3 poe geus beak. Eta padahal lamun heug dihitung-hitung 50.000 sabulaneun dianggap berat cuk urang teh. Tapi nu 12.000 hampir saminggu kadang 2 kali. Kadang sakali. Lamun ngitung sakali oge meureunnan saminggu. Kali sabulan geus 4 kali. Nya. Berarti urang meulina nu 40.000 ADM-na geus 8.000. Tuh. Mending kena nu 50.000 sakalian. Komo lamun geus 3 poe beak mah rada minang berarti geus leuwih 50.000 mentakan nganggapna cek urang nu dosa gede mah eta mah dosa gede urang mah can pernah. Tapi dosa leutik geureuy. Urang mah can pernah nyolong encan. Nya ngan palebah ayeuna jatah batur nu aya dina milik urang ditahan wae sarua we. Sabab meureunnan dibandingan ku sedekah teh supaya ayeuna urang ngabersihan. Sabab aya jatah batur dina duit urang sok sanajan saeutik. Supaya naon? Supaya salamet tina hisaban. Mentakan sing dararaek we kana sedekah mah da ayeuna ngalakukeun sedekah moal ayeuna nguntungkeun batur. Tapi nguntungkeun sorangan in khairan fa khairun lamun urang milampah kahadean pasti balik deui kana hade. Lamun kamari menyebutkeun tidak ada perkara yang disebut perkara kebaikan untuk orang lain kembalinya tapi kembali pada diri masing-masing. Nya eta mah dina palebah hakikat sok sanajan urang nulungan batur hakikatna balik deui jang urang. Nah, urang nulungan indung misalkeun ye indung teh bareurat dina palebah rek sasapu. Da ku sabab meureunan loba kasibuk di dapur keneh sapuan ku urang. Ka pasar misalkeun bantuan deui lamun heug mampuh mah aya ku urang dibantuan-bantuan. Sabab lain mantuan indung-indung teh sebenarnya mah ada jang urang-urang keneh. Sabab naon? Ayeuna lamun ku urang teu dibantuan keur ayeuna palebah sasapu atawa ka pasar jeung sagala rupana komo lamun dititah ka warung titah meuli uyah jika nu dianggap enteng lamun heug eta olahan teh diuyahan tungtungna moal didahar.
padahal mah teu pira meuli uyah jeung di uyahanna ge moal kabeh deui nya kita meuli uyah cenah 1000 eta uyah 1000 moal dipake kabeh dipakena kursa eutik ngan lamun olahan teu di uyahan tungtungna teu didahar tungtungna mah jadi lapar ku urang teh patan jadi kabalerang gitu nya meureunan balik deui ka urang